Ada apa, Nyi? Sebenarnya ada yang mau dibicarain. Ya, sok aja tuh. Jadi sebenarnya teh Kang, Iteng dijodohin sama si Abah. Eleh. Itu teh serius, Nyi? Ya masa bohong? Aduh, si Abah bener ini keterlaluan. Terus atuh gimana ini? Ya gak tahu Iteng juga atuh. Akang we ngomong ke si Abah. Ya udah. Akang nanti ngomong sama si Abah. Ambo, ari si Iteng ka mana? Tadi Abah asa caningal itu isuk ta budak teh hariwang. Bawa ka teu pararugu. Ari bieu nyarita narek ka mana atuh si Iteng teh? Sugan ka abu nyarita kumaha? Ada mama termos. Duh karek ka mana nama? Yeuh, Ambu. Pan si Iteng teh ayana teh rek aya tamu orang kota. Rek ngalamar ka si Iteng. Ayeuna Ayeuna. heuh pan bieu enggeus ku ambu aya bade uih cenah ayeuna. Oh gitu, aya nama kieu. Ambu, sok sadiakeun naon aya. Rek batagor. Rek seblak. Rek cuangki. Pokokna mah makanan-makanan bergizi lah, Ambu. Sadiakeun. Nah, mun loba-loba teuing ngarugikeun teuing nu boga ieu mah. Kan bae da meureunna di ditu oge mawa. Dahareun mah Si Ambu mah ulah ngerakeun atuh ka Abah. Di urang teh kan ngaranna di kampung. Sok lah nu eueuh ge aya-ayakeun ku Ambu. heueuh lah aya tuh di warung Jung, aya buru. naon-naon. Tang, geura masak naon tadi teh seblak. Seblak Naon ceker, Naon basa deui? tahu, siomay. Heeh, sok ayeuna rek iniet bari Yuk, ke ieu. sakedeung deui sia. Eta si Tang buru si Iteng ka dieu, rek aya tamu gitu. jeung nyadari suku di naon Oh, kembali lah kayak di obaran Aduh, ku Abah. apa wae Yuk, ini. tamu. Ini gini-gini amat sih. Itu mobil nggak apa-apa diparkir di situ, nanti takutnya lecet-lecet lagi. Alah, nggak apa-apa lah kak. Nanti kita bisa beli lagi. Kita ini orang kaya kan. Yuk aja lagi. Itu rumahnya udah deket yang ada sesampaian. Ini rumahnya. Iya ini. Bentar. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, halo. Aya Den Boy. Bah. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Dah, Bah, ini kenalin. Oh, ini Kakak. siapa? Kakak? Iya. Oh, masuk, Neng. Duh. Aden Boy, Ya, duduk ya. lah. Ya, Duduk, Bah. Abah. Di saung rangon ya, Abah. Aduh, Bah. Ambu. Yuk, aya Den Boy. Jeung kakaknya si Neng sini bawa. Itu. Aya saha misok raruas kieu ieu teh. Dah, tamu di kota. Ambu. Ini galelis kieu jeung Ambu. karawasan. Ah, Den Boy teh ya, ieu teh, Ambu. Karawasan. Ambu. Aduh, asa raruas teuing eta aya naon? Sok atuh Ambu, tamu teh suguhan, jauh-jauh si Neng teh di Jakarta. Ya, Chef Boy teh mau lanceukna. Sok atuh kan tadi Abah teh geus pesen ka ibu, ka Abu. naon pesen naon? Seblak. Pas nu mare duitna weh. Lah kalau masalah duit mah Ambu, bayaran Abah bulanan. Sok aya nu aya. Sok anu aya cokot lah. Tadi geus dipesenkeun tuh. Sok Neng. cokot. Ya. Karunya tamu Canak ah. leuteun ya. Saya aya we nya da hari nyeblak maka dah. Dan Boy, gimana rencana kita? Oh, Bah. Jadi tenang pokoknya, Bah. Pokoknya kalau saya jadi sama si Iteng, Abah saya bikinin pabrik. Ya kayak. Syukur pisan atuh Abah, saat acana dulu pisan. Ya, Abah, ya. Pokoknya Abah tenang aja. Abah mau apa juga saya beliin, Bah. Luhur. Asal saya jadi sama si Iteng.
Percayalah ke Abah, si Iteung mau dikasasakeun, dikadenboykeun lah. Dah mantap bah, pokoknya mah usahain bah. Dijamin Den Boy, saya akan pertahankan sama si Ambu. Iya, ya betul. Bah, gimana tanah yang di pinggir jalan? Udah ada yang mau jual belum? Iya bang, tolong diusahain ya yang tanah yang di ujung jalan sana. Soalnya saya mau bikin pabrik. Tenang Den Boy, kakana Den Boy, urusan tanah no di Lebak mah pasrahkeun ka si Abah. Bagus bah. Percaya ka si Abah tuh. Percaya bah, percaya. Nah, Pokoknya usahain abah ya. Siap lah, ku Abah diusahakeun. Jangan-jangan yang orang kota teh udah datang. waduh, Kumaha atuh Kang? tenanglah, dihadapin dia sama si Kabayan mah. Kabayan teh tuh. Bismillah we teung lah. Hayu atuh. Si Iteung ka jeung si Kabayan. Aduh, atas si Brokoko Kabayan. Babarengan jeung si Iteung. Tos di marana wae maneh teh. Wah, Iteung. Hayo, masuk. Kolot mana neangan ta tadi? Iya, termos. Ba. Brokoko bah, di mana wae? Anak Abah dibawa. kieu bah. Abi teh sebenarnya mah bade ngalamar si Iteung. Terlambat atuh maneh Kabayan. Si Iteung teh geus aya nu datang, orang kota. Bah, orang kota mah mau bisa ngajaga lingkungan urang. Lah, nu penting mah orang kota rek nyangkeun ka Abah. Abah teh dipangbelikeun mobil. Tenang bah, kok Kabayan oge ke dipangbelikeun Delman. Lah, Delman mah kenaon geus teh zaman. Pokona mah lah si Iteung moal dibikeun ka maneh. Rek ka Den Boy, orang kota. Ayeuna geus aya loba duit. Atuh bah, duit mah bisa diteangan abah. Di teangan ya kena ku beak. Den Boy mah boga ATM lagi loba. Aduh, gimana ini ya? Oh, siap Brokoko. Wah, Nemal wae. atuh bah. Tolong atuh bah. Ah, teu bisa, tolong. Saya teh cinta mati sama si Iteung teh. Teu bisa cinta mati, pokoknya si Abah mah rek ngajodokeun si Iteung ka Den Boy. Titik, tidak bisa diganggu gugat. Balik, mana Abayat? Geus balik. Balik tuh. Abah. Nah. Hei, Abayat. Kadi. Enan bah. Ieu aya namanya. Lamun maneh hayang ka si Iteung, kudu daek ngajual sawah. Sawah yang di ujung jalan. Pokoknya nama sawah nu maneh jual lamun maneh hayang kasih Iteung. Waduh. Itu mah atuh bah. Tanah warisan, nggak boleh dijual. Alah, Kabayan. Aya nama eueuh warisan. Nu penting mah nikmati we warisan teh. Supaya ngabahagiakeun si Iteung. Pek ku Abah. Bisa tujuan. Aduh, berat ini mah. Ya udah gini aja bah. Saya mah tidak akan menjual tanah itu bah. Tapi saya akan buktikan sama abah. Saya juga bisa banyak uang mah atuh. Sok buktikeun kumaha carana. Tapi tolong jangan dulu dinikahkan si Iteungnya. Santai dulu bah. Gak bisa atau kitu mah. Abah mah tetep maneh kudu ngajual sawah. Terus dikawinkeun ku Abah kasih Iteung. Waduh. Ya udah gini aja bah. Kalau disewakan gimana? Disewakan kumaha anu nyewana eta teh da kudu puguh urang mana nu nyewana gitu apal Abah oge. Aduh. Berat ini mah euy. Terus gimana caranya supaya dapat uang dalam jangka waktu yang dekat ini? Abah. Ya udah bah. Pokoknya mah bah, tunggu aja 1 minggu lagi bah. Saya kesini bawa kebo buat abah. Baik, kumaha maneh? Ya udah saya pamit dulu, mau mencari uangnya bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gimana ini ya? Iteung. Ari Iteung di mana wae bieu teh. Itu aya urang kota ka dieu. Ari bieu tos di mana Iteung sok
ngomong ke ambu anu bener. Tong sok sieun-sieun. Da ambu ge moal nanaon. Sok tah ayeuna mah kumaha iteung. Terus terang weh. Eurek ka saha ieu anu dipilih? Nah eurek ka urang kota. Nah eurek ka Sikabayan. Daningan maneh teh iteung rerejengan lila mah geus jeung Sikabayan. Tah ayeuna mah kumaha iteung weh. Ambu eurek ngaregepkeun. Ambu tadi teh abi teh geus di sawah manteran Sikabayan. Da kan dari dulu juga itu mah sama Sikabayan tiba heula. Da itu mah gak suka sama orang kota teh, soalnya teh sombong. Ambu nya ge loba duit atuh da kumaha. Da ambu oge. Ari nu sabenerna mah embung lah. Maneh menangkeun orang kota teh. Kahayang mah kanunya weh. Model ayeuna jeung ka Sikabayan. Pek ayeuna mah kumaha maneh weh. Eureuh ka mana-mana ge ambu mah nyetujui ngadoakeun. Ayeuna mah kumaha weh. Carana sangkan ka urang kota henteu nganyerikeun. Tah di ambu mah sakitu weh. Pilih-pilih weh eta mah kumaneh iteung. Ari si Abah kumaha atuh engke meureunnan ngambek ka iteung. Keun we urusan si Abah mah kumaha ambu eta mah. Da si Abah mah da sok hayang wae loba duit. Kawas manehanana we henteu ngarasakeun keur ngora. Pek wae nama kumaha iteung. Bener nuhun ya. Pek nama doakeun ku ambu hidup cing gede milik. Amin. Sok sanajang menangkeun Sikabayan oge. Mudah-mudahan we cing lega sawah. Loba duit. Runtut raut. Kitu we di ambu mah doaan mah. Keun urang mah da rumasa jelema teu boga, urang mah kudu menangkeun kan teu boga deui. Moal Sikabayan, karunya ka Sikabayan geus di teu heula ka dieu wae. Ayeuna mah geus urang kota mah tong di reret deui lah. Bu. Duakeun ku ambu lah. Cing runtut raut teh jeung Sikabayan. Nuhun ya ambu geus ngadukung iteung. Pek kitu we ayeuna mah kan si Abang mah ku ambu urang